teh ti warung heula biasa jemawa budak jeung pamajikan masuk hayang jajan heula alah encan ge acan gaweana geus hayang jajan. Tapi tidak apa-apa lah guys, kusabab urang sumanget digawe teh dilantarankeun boga ieu boga budak minta hayang jajan wae pan mun lamun urang teu digawe mah jajanna ti mana nya guys nya. Hayu urang lanjut ieu teh perjalanan teh geus tepi ka Cilimus we geuning tuh urang sepil heula tempatna guys, biasa pesawahan dek urut loba arurug. Tah ieu teh perjalanan teh menuju Kampung Citibo, jadi panggilan servisna teh di Citibo guys. Kala guys personal branding heula cenah cek suhu mah supaya maneh wara rauh ka urang gitu. Tuh teu karasa sabari urang ngabacokak geus nepi we geuninganan di imah user atau anak klien guys. Yuk lanjut tanpa basa-basi urang eksekusi supaya urang tereh ngopi, tapi sebentar dulu guys sebelum dieksekusi urang cobaan heula kumaha tampilanana gitu. Tah geuning seperti kieu guys tampilanna teh nya jadi warna teh biru we jeung beureum jeung renyem we geuning gitu tuh. Teu puguh tingalikeunana. Tah anu samodel kieu ieu teh hidup enggan mati teu baleg. Salah maksud teh hidup enggan mati tak mau. Jadi paeh henteu hirup teu baleg. Lanjut seperti biasa urang bongkar bukrek-bakrek bumi ngabaju mingkem. Tah seperti kieu penampakan mesinna guys geus bulukan lanjut. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu deukeut geura deuheusan nu caket geraraketan. Moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya saha jeung aya naon dina awak urang. Intina mah menurut teori Darwin lamun manggih panyakit seperti kieu teh ulah neangan jurig nu teu kadeuleu. Jadi urang fokus heula we kana blok RGB. Nah, berdasarkan hasil penelitian lebih mendalam guys ternyata kerusakan teh terjadi kepada sebuah resistor yang memberi tegangan basis kepada transistor bagian G atau ground, sehingga transistor tersebut tidak dapat bekerja karena tidak adanya tegangan basis. Nah, karena TV sudah berhasil dikendalikan guys, lanjut urang ngadang donat tapi teu tega geuning donat teh herang gitu. Aduh, urang ngopi heula we atuh aya nama teu tega donatna herang gitu mah. Ieu kopina keur ditucekeun ye tuh siamang ieu keur nyaneut geuninganan. Aduh, bangun mantap. Ngokang geusan guys perjalanan masih berlanjut. Setelah kopi beak lanjut ngaberik hayam. Sementara orang ngaberik hayam tong hilapnya di like, di komen, di share sebagai bentuk dukungan supaya orang lebih semangat ngkenyan video ka hareupna guys. Tah lanjut ayeuna mah ngomean teh ngomean mesin cuci guys seperti biasa. Beja apa beja-beja tina sajengkal jadi sadepa teuing saha nu bebejanya guys atawa aya nu ngabejakeun kitu. Geus tong dipikiran lanjut urang cobaan heula guys mesin cucina tah urang colokkeun heula lanjut trek-trek-trek-trekeun gitu tah puter-puter. Tah setelah dideuleu teuing teh ternyata mesin cucina teh muter gitu tah guys. Nah hiji teh maning jiga teu ruksak dan setelah diselidiki lebih mendalam atau diteliti lebih mendalam ternyata ieu teh dia tahan kieu teh guys eureun tuh aya dina nama masih keneh muter teh berarti ieu mah berdasarkan feeling kecurigaan tertuju kepada sebuah baling-baling data baling-baling bambu ning tah. Lanjut urang bongkar kita buktikan secara nyata ulah ukur tutudinganan bisa jadi fitnah sabab fitnah lebih kejam daripada pembunuhan dan benar saja setelah dibuktikan ternyata giginya sudah lemong. Sakitu we hatur nuhun.